Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin sagala nikmat, utama nikmat sehat jeung nikmat kasempatan. Nepi ka ayeuna urang sadaya tiasa kempal dina ieu kesempatan anu pinuh ku rahmat. Shalawat miwah salam mugia tetap dicurahkan ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sarta umatna nepi ka akhir zaman. Hadirin anu simkuring pika hormat, utami ka Bapak sareng Ibu guru anu tos simkuring hormati, oge karerencangan sadaya nu ku simkuring dipika cinta. Dina kesempatan ieu anu mulya simkuring bade nyanggakeun hiji biantara nu judulna Siswa Sakola Anu Sajati. Hadirin nu dipika hormat, siswa sakola teh mangrupa generasi anu engkena bakal nyingkung kahirupan bangsa. Tapi teu kabeh siswa bisa disebut salaku siswa nu sajati lantaran jadi siswa sajati teh henteu saukur datang ka sakola unggal poe mawa buku tuluy ngalaksanakeun tugas, tapi leuwih jauh ti eta. Siswa sajati teh nyaeta jalmi nu sadar kana peran jeung tanggung jawabna, boh pikeun dirina sorangan, boh pikeun lingkunganana. Siswa sakola anu sajati kudu miboga 5 sifat utama. Nu pertama nyaeta tanggung jawab. Siswa sajati kudu tanggung jawab kana sakabeh kahirupana. Tanggung jawab kana waktu, kana tugas, kana kebersihan, jeung kana tanggung jawab hasil diajar. Lamun menangkeun nilai goreng, manehna henteu nyalahkeun guru atawa sistem, tapi introspeksi diri. Nu kadua disiplin. Disiplin teh mangrupa pondasi pikeun ngawangun masa depan. Siswa anu sajati datang sakola pas waktuna, ngarengsekeun tugas kalayan tuntas, tur bisa ngatur waktu antara sakola jeung kahirupan pribadi. Nu katilu nyaeta jujur. Jujur teh kacida pentingna. Siswa sajati henteu nyontek, henteu nipu, serta henteu ngalakukeun hal-hal anu curang dina sagala widang kahirupanana. Jujur teh kudu jadi prinsip. Nu kaopat nyaeta budi pekerti. Siswa sejati henteu ngan pinter otakna, tapi oge pinter hatena, anjeunna sopan ka guru, silih hormat jeung rerencangan, daek nulungan, henteu milih-milih babaturan, sarta henteu gampang nyarios kasar. Nu kalima nyaeta aktif jeung kreatif. Dina kahirupan di sakola, siswa sajati aktif dina kegiatan boh akademik, boh non akademik. Anjeunna sok milu organisasi, lomba, jeung ngamekarkeun bakatna. Kreatif oge ngajadikeun manehna bisa nyanghareupeun rupa-rupa, pasuluan kalayan solusi anu hade. Hadirin nu dipika cinta, lamun urang sadaya hayang janten siswa anu sajati, tangtu urang kudu ngalakukeun usaha nyata dina kehidupan sapopoe. Urang kudu boga ngajaga kehormatan salaku pelajar, ngajadikeun sakola teh tempat pikeun tumuwuh lain ngan saukur tempat pikeun ngalakukeun kewajiban. Sakola teh lain pabrik nilai, tapi pabrik kahadean. Guru teh lain tukang ngajar wae, tapi oge pituduh hirup. Jadi hayu urang sadayana ngahargaan sakola, ngajenan guru, jeung ngaraksan diri supaya urang bisa janten siswa anu saleresna, anu bener-bener nyanghareupan kahirupan kalalayan tangguh, jujur, jeung bermartabat. Simkuring yakin ku usaha janten niat nu ikhlas, urang sadaya bisa jadi siswa anu sajati serta ngadatangkeun kahadean pikeun diri sakola sarta bangsa. Mugia biantara ieu aya mangpaatna keur urang sadaya, hapunten bilih aya kalepatan dina
ngawilujeng kenana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.